Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sonten kawargi-wargi ade Galurat TV. Patosna simkuring yang ada di Dua Amor, ayeuna parantos di daerah Mekarjadi. Tah, dina sonten-sonten ayeuna simkuring bari karengan wargi-wargi barlok atau napi baraya lokal nyaeta tepatna di Sukajadi Mekarjadi. Dina acarana takdir Ramadan on the road. Tatosna kanggo wargi-wargi ade Galurat TV tekeng cabalilahan tetep aja dia yuk urang sasarangan tos kumaha acarana tos kumaha kegiatanna santosna sareng barlok baraya lokal. Warahmatullahi wabarakatuh. Warga-warga di Galurat TV tantona simkuring dina sonten-sonten ayeuna masih sasarangan barlok baraya lokal tantos sateta. Panginten dina sonten-sonten ayeuna ge simkuring henteu nyalira tos teh disarengan ku ketua barlok nyalira eta Bapak wastana Bapak Rival. Konten Bapak nah tantos sate dina sonten-sonten ayeuna teh simkuring pangintennya warga-warga di Galurat TV yang paringna pangintennya ya barlok teh salah sawiosna singkatan nyata baraya lokal anu kawitna dibentuk saperkawitna ayana Covid di Kabupaten Ciamis dibentuk dina satgas desa dan tawisna salah sawiosna nyata piket di posko-posko Covid sareng mitra Kamtibmas anu utamina ngainformasikeun ka wilayah Mekarjadi Sukajadi sareng Mekarjaya tentang keamanan kondisi pos-pos ronda di Unggal Wangina. Panginten etanya tos kauninya gitu barlok teh baraya lokal gitu kan. Kalau salajengna kanggo pembagian takjil itu kanggo sabaraha titik? Insya Allah pembagian takjil kanggo dinten ayeuna aya 5 titik anu kahiji di Kota Galuh di dieu terus anu kadua di Cimamut anu katiluna di Sedekan terus ka Depok di Depok ka Cinekung kayak wih deui ka dieu Cibuna Cilinu wih deui ka dieu. Alhamdulillah ayeuna teh ku inisiatif kawitna ku inisiatif barlok nembe 1 tahun di dieu panginten inisiatif rekan-rekan anu tadi nama hoyong alit-alitan saaya-ayana gitu tapi alhamdulillah antusias ti warga ti donatur oge seueur anu partisipasi kangge barlok. Alhamdulillah seueur ngadukung margina barlok sanes saukur komunikasi anu dina frekuensi teu karuha teu puguh gitu payana gitu ya. Jantan barlok teh ngahijikeun sababaraha komunitas atau nama anu uyup guyup gitunya dina saperkali silaturahmi utama nama eta teh. Nah, kanggo personil Alhamdulillah kanggo personil sadayana anu tos ka data panginten 187 gacan anu katambihan anu enggal kirang langkung 20 jami anu gacan ka data ayeuna anu tos kempel kirang langkung 30 jami anu biasa. Harapan kanggo kapayuna? Ya harapan kanggo kapayuna panginten sanes barlok unggul nu tiasa ngempel kieu sadayana lapisan masyarakat khususna Mekarjadi sadananya panginten langkung tiasa ngahijikeun silaturahmi henteu pandang hulu henteu ningali kasta eta bade saha kelasna panginten sadayana tiasa kanggo ngareketeun silaturahmi utamina supaya terbentuk komunikasi anu kondusif ngabantos kana program pamarentah. Mohon hatur nuhun Bapaknya karena pihak kanggo warga-warga di Galurat TV anu masih satya manco di Galurat TV. Nah, kawan-kawan warga-warga di Galurat TV pengen coba dilahan yuk urang sasarangan urang ningali urang titenan non basic kegiatan-kegiatanna di barlok baraya lokal. Ibu Cici, tapi alhamdulillah karawa senang ayeuna kanggo buka
tinggal yang dari laku-laku maju. Alhamdulillah. Harapan kau kapayuna kumaha Bu? Mudah-mudahan tilangku majang nih. Warga-warga di Kelurahan TV, tantosna simkuring masih di daerah Mekarjadi dan ayeuna baris menuju anu namina daerah Sukajadi. Tantosna kanggo ka warga-warga di Kelurahan TV teke cabalilahan tetep di dieu kan di adi Kelurahan TV. Antusias warga masyarakat yang dikelilingi oleh Barlog dalam rangka bagi-bagi takjil alhamdulillah sangat baik dan positif, dan rasa penyesalan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Mekarjadi Sukajadi. Kami tidak bisa maksimal memberikan takjil karena dana yang kami kumpulkan itu betul-betul swadaya, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila warga masyarakat Mekarjadi Sukajadi belum bisa menerima bagi-bagi takjil dari Barlog. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses Barlog. Barlog jaya di udara, jaya di darat, berkesan untuk masyarakat. Barlog, Barlog, Barlog. Barlog. Di Kelurahan TV, tatosna tadi simkuri yamona sareng all kru ada Kelurahan TV parantos bagi-bagi tajil nyarangan Barlog laraya lokal. Tatosna teknologi kamu warga di Kelurahan TV anu parantos satria nyarangan simkuri tinggal wita tadi mangkat dikikir ka ayeuna undur pamitan. Atur pisan kang warga di Kelurahan TV ada Pak Satya Manjo. Tekilah kanggo like, share, komen, oke subscribe dan insyaallah berkah kanggo sadayana. Pamit sareng kru ada Kelurahan TV. Bro jasa kanggo sadayana ibu kaseku wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.